Alah bapakna budak. Ieu nyai Naon teh Kang? engkang hayang balik deui Mangkaning bekat naon gitu. nu kapikir kapimburi Ai Akang. Ya dangukeun heula gerakan. cik kumata Lamun Akang boga pikir kitu. Cik atuh sing euy. Ieu mah maneh geus teu inget ka budak. Komo ka indungna mah. Karek kitu bae nepi ka kolot. Ngeureun karang umbar nafsu teh. tak tage ubaga ting ah ka budak akang sumpah nyanyi Bosen mau lancain cirek asalnya kumaha kitu. ku akang kersa dirujuk Dangukeun geurang Akang ye. Abdi alim Kang. Moal arek balik deui. itu geranya ari taun teh Araringkis adat engkang kabudayan. moal rek insap ayeuna mah Baretok engkang tesok nganyenyeri. ayeuna mah lain-lain deui moal Abdi sumpah modaek dirujuk deui. pikir heula bae ku nyai nya aduh nyai seubeung tindak tadi Nakunaon deui atuh ah. karasan muriwit tuh karasa deui Akon ih daek samedin alasan wungkul seuleus teh. Akon ya Kang ya pada hayang balik deui. ha ulah kitu Najan loba alasan oge. Ngalik nguku moal. Dabongan ti baheula oge ngan bohong bae. makanya akang kudu sumpah daek di rumah atuh bareto Kunaon deui? akang teh kaungkulan ayeuna mah Cing hoyong terang. babalik pikir nyaan nyai Abdi alim Kang teu hoyong dirujuk deui. ih sing emut kasih ujang jeung si nyai Sae engkang milari nu sanes deui. nyeta teu sanggem Ceuk pun biang engkang masurna basa harita ka abdi. Jangan. Tidak izin kalau saya balik lagi hutan gitu kejamnya Udah leres kan? tong sombong Itu sombong abdi makan. nyorocos loba alasan akan terang Kumaha tuh? nyai rek minta tanjakan Nuhun ari ngartos mah. Tetesing nangka kacabang
bihara-bihari deui. nya arek kapaksa-paksa teuing mah awahing we ku inget ka barudak kitu. Nyeta atuh. Akan sumpah Sumpah naon deui atuh. mau lancalin cirek Eta tadi ge ayeuna mah abdi tos resah diruju deui teh. asal nyanyi akan kersa dirujuk was-was Tetesin nangka kacabang jodoh pasti jodoh diajalinya asal